Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faba'da salam, puji sinarang syukur orang sanggakeun kadat Allah Rabbul Ghafur. Shalawat miwa salam mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam baginda akhir zaman taya sanes habibana wa nabiyana al-karim Kangjeng Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan irodahna Allah oge kalayan inayahna Allah. Allah parantos ngerasakeun ka urang sadayana. Allah maparin kesehatan ka urang, ka keluarga urang. Oge mudah-mudahan Allah maparin kesehatan ruhaniyah ka urang sadayana, ka keluarga urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu mana mudah-mudahan anu kalintang periogina pisan pikeun urang keluarga urang sadayana. Mudah-mudahan maut orang sing kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu saah, dina ieu waktos. Tarusan bini kaguar salit tina perkawis masalah bab rub'ul ubudiyah. Anu mana eta rub'ul ubudiyah saparapatna tina pirang-pirang peribadahan. Jantawisna nyaeta tepan. Dina perkawis tepan aya nu kalebetkeun kana rukun qauli. Hartosna rukun qauli hiji parukunan anu mana teu meunang henteu eta hiji parukunan anu kedah wajib ku jalmi anu netepan diucapkeun dina lisan. Di antawis syarat-syaratna rukun qauli memang seueur dina netepan, boh netepan fardu atanapi sunnah. Mana di antawisna rukun qauli anu kedah diucapkeun tur wajib ka kuping ku nyalira. Sapertos jalmi netepan fardu teras wajib dilebetna aya ngaoskeun surah Al-Fatihah. Maka dina surah Al-Fatihah eta jalmi ngaoskeun kana eta surah pamitia mah netepan nyalira atanapi makmum atanapi imam wajib pikeun eta makmum atanapi netepan nyalira nya kitu keneh janten imam ka kuping ku nyalira. Sapertos suma contoh kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaoskeun eta saayat-ayatna tina eta lafaz bismillah dikawaladdallin hartosna kedah ka kuping ku nyalira teu kenging gegerenyeman hungkul ku nyalira teu ka kuping sumawana ku batur teu ka kuping. Hartosna nalika dina eta netepan rukun qauli diucapkeun nanging teu ka kuping ku nyalira maka atuh tangtos netepana beh dituna janten teu sah diantawisna. Tasyahud nya kitu keneh uluk salam. Dina uluk salam aya nu kalebetkeun kana rukun qauli. Mana diantawisna ngucapkeun lafaz assalamualaikum dina netepan. Pami eta sing jalmi ngucapkeun lafaz assalamualaikum dina netepan. Engeh dugi teu ka kuping ku nyalira. Gegerenyeman atanapi gerenyeman dina mana maka tangtos netepana janten teu janten atanapi teu sah beh dituna. Tadi antawisna pirang-pirang rukun qauli. Mudah-mudahan aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.